di payung sadayana di kampung seni Sunda padalangan sanes sakadar hiburan dede tapi ngandung pendidikan jadi juru penerangan kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan pakalu jadi hiburan ngaraketkan tuduluran aduh isi nama nu kalintang kumaragi sisip ku harti nanging manteng kekehoyo tekenging dipondah deui aya makade sutikno isi nama nu kalintang kumaragi sisip ku harti nanging manteng kekehoyong tekenging dipondah deui panutan tekenging dipondah
lumayan Kang Iwan panghibur mana mantra-mantra winulan sastra tinuara panji yang engau sinengi kanda purwantara basane purwa hartosipun wiwitan dupitara tara hartosipun carita ingkang dianggo jejer cinarita boten wenten malih di mana kula kejabi ti salebeting pertapan Saptarengga dah laras hiji tempat anu kalingkung ku gunung hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes dah laras ular nyaeta ala Saptarengga kasepuhan Abiyasa eyangna Pandawa Kurawa do lanjut kaleresan kasumpingan putu naku anjeun kakasih Raden Arjuna panengah Pandawa Adipati Arjuna kawuwuh kasepuhan Ki Sabda Palon nyata Semar Lurah Kudrapawana ular laras lanjut sami tungkul hamari keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan watek wantos begawan Abiyasa dudu wong samanea mangnusa ambeg sadu santa budi tutas dening didikan rohani lan jasmani saciluhing metu sakacapi nyata weruh sadurung winara trusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusa lanjut parantos muka sapah dirina laras parantos tobros paningalina tilahir nepi ka batin juga di parantos teu kagoyangkeun ku urusan duniawiyah puluh parantos jejeg anseg teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan istiqomah iya nyerek deleg yen teu aya deui anu disemah angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya puluh laras pisan ular lanjut sawangsulna Arjuna anu dina dangat ayeuna nuju dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah dah laras margi di negara Amarta parantos kaicalan Raden Gatot Kaca salaku lurah tamtaman negara dah mamalana jadi balai agung bangun suung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangyang pancanitis jempling sadayana pada keengku ayana lurah tamtama negara Raden Gatot Kaca lunta ti negara duka kamana leosna jeung kumaha nasibna ananging saderengipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dani sorakna haladria ana hiburan seni suara pertapan ala Saptarengga dah iya begawan Abiyasa tilas raja negara Astina dah laras ular anu parantos legok tapak genteng kadek pinuh ku pangalaman kasumpingan penengah Pandawa putuna ku anjeun kakasih Arjuna kawuwuh Semar Badranaya tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan
pangandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Ayaku bagja Incu Eyang Arjuna ya kaharep yukna kasep pangresa wayah dalam Arjuna nampi kana pembage kalayan uyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem koyuk panjenengan pangresa Eyang. Diterima kasih kalihna perkawis hapunten tina naon rupiah kata melaran yang atuh teu nanaon kasih da Eyang oge ngamafhum da hidup teh sasat muncul di tengah-tengah masyarakat urusan lain saurang dua urang urusan lain sapamadegan dua pamadegan komodei ai dipusir dayeuh mapan geus heterogen anu dipingpin ku urang teh boh suku bangsana boh pamadeganana boh kahayangna pan rupa-rupa Benten pula timalan ketawa tuh sanaos sisi abdi ge teu kantur ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenenganun Semar diterima Semar ka mana si Cepot aya di luar sih aya we nuhun ieu jajah pangaulaan aya hal-hal anu teu diharepkeun dipuseur dayeuh dina waktos ayeuna sadaya-daya yang naon aya kajadian anu matak pika keungeun naon pun anak Gatot Kaca dugi ka ayeuna teh teu aya duka ka mana leosna sareng kumaha nasibna kaula kaponsrot getih ku aceuk arimi ibuna anu koceak dengek ka puguh putra mung hiji-hijina duka kumaha nasibna upami ditinggal karena unsur politik pilih ieu teh gawe lawan politik kaula da puguh pan saur Eyang oge kajalmi teh teu resep sadayana satiap kajalma seueur nu mikaresep teu anggang ti nu mikangewana sanajan kajelema seueur nu mikangewa teu anggang ti nu mikaresepna wa ayana lurah Tamtama Nagara Gatot Kaca anu purah nakis serangan ti luar nagara sareng ti jero nagara teu aya teh ieu teh nyana keung ka nagara pangaruh ka nagara Balai Agung Bangun Suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitistis jempling keung pilih aya serangan ti luar nagara anu ngahaja bakal ngajajah nagara kaula ukituna dongkap ka dieu teh bade nyuhunkeun kamandang kasalira kasepuhan Eyang nah pun anak Gatot Kaca teh salamet upami salamet di mana taku kituna wayah dalam Arjuna pancentik Kakang Bima ti aceuk arimi oge ti puseur dayeuh Amarta nyaeta kapetok pikeun milarian Gatot Kaca dina waktos ayeuna aduh aya anak lo karareung nu taya papadana eukeur mah ngemutan harengheng nagara teh ku dedengean pajejeut ku dedeleuan nu
Haturug-turug ayeuna juragan Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara. Leungitan palebih hilang tanpa kerana. Duka ka maneh leosna sareng kumaha nasibna ayana. Ukituna bade nyuhunkeun kamandang ti salira kasepuhan. Kedah kumaha carana tarekah anu kedah dijalankeun dina waktos ayeuna kaula nun pangresa. Pegawan abiasa barang ngadangu Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Panglima Angkatan Perang teu aya. Wejar menang-menang Gusti Petengatin nira. Petengatin wis solen rasalin pawarna sawin pawarna bingung nu teu mangitungtung susah manah nu taya sudana. Gatot Kaca eueuh leres nu mawis kamana sareng naha ieu teh masih keneh aya tuang buyut teh sieun kitu geuning ramena di dunya teh. Dunya anu pinuh ku romantika kahirupan ngan anjeun ulah ngabogaan rasa keung lamun ditinggalkeun surup ku sarengenge sabab bulan bakal nemongan bakal datang bulan artosna ulah keung lamun ayeuna poek hate ngan di mana datang poek anjeun cincaang jadi kedah regreg kedah pageuh ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan malah aya kajadian kitu teh eta teh hartina aspirasi pikeun ngaronjatkeun gawe leres cing ingat aya jalan kasawarga rumit kantenan kedah ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara balangsa gampangnya wa kedah ipis lapis kandel tapel landung kandungan lair aisan malapah gedang abeh kaituna teh tungtungna teu melengkung bekas nyalahan eta tah molongpongnya ulah ikhtiar manusia diwajibkan ikhtiar teu hasil ayeuna tuluykeun isu teu hasil isu pan aya pageto sana pageto teu hasil keneh biasa aya usaha mah tapi lamun berusaha terus ngaranna luar biasa itu sabab naon rupaha perjuangan pasti kudu ngaliwatan heula pengorbanan pengorbanan kudu aya ridho jeung ikhlas ridho jeung ikhlas kudu aya karena Allah laras kaula nun teangan kedah ka mana milarianana dek ngulon los dek ka kidul jung dek ka wetan prak dek ka kaler pek
mungnya gitu sih numutkeun ilmu naon sapanjang ngajugjug kidul kaler keneh Laras. sapanjang ngajugjug kulon wetan keneh kumaha carana sen atuh kudu tengah-tengah urang jiwa teh sih ulah dengdek ka itu ulah dengdek ka dieu margi dunya oge pan parantos dijadikeun anak ku pangeran teh ekosistem keseimbangan ngan hanyaka manusia nu ngararuksak eta mah geus natrat dina katerangan yen ieu ruksakna dunya boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema Tuh. laras jelema nu kumaha anu eueuh agamana dina jero hatena dina ayana ge ngan ukur dina sungut laras jung gerateangan da lain dukun eyang teh Laras. dina katerangan natrat lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakan tunggu kehancuran saha ahlina anu boga alat saha apan Kresna teh ngabogaan gambar lopian ogan songkala aduh yang leres pisan ya berai weh tageni Nuju bingung madam. eta teh akibat tina baluweung jadi poek hate geuning eta deukeut-deukeut anak talus tanyakeun ka Kresna leres kaulanun pangersa ayeuna keneh rupina bade mios bra Kakang Semar ulah bisi sagancangna kaula kudu nepi rek ditinggalkeun we asawios isip abdi mah sawios bade nyarengan we kulanti sapengkereun wayahna leumpang ada biasa aja sih abdi mah kana ojek kapungkur ge ngait kana tangga gedang sih permios yang los mudah-mudahan angsa damel sapaneja nuhun kana naon rupiah patwa mugia jadi jimat parepeh kang wayah dalem prak buktikeun dina gawe ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana kondor saking pangkonan beuki kaasah panginten aya di dieu mah seuh. Laras atuh. Jol ngagebrai we. Mung ulah kamalinaan teuing we ngawartosan ieu sim abdi. Naon? Ngeunah di leuweung genah eueuh gangguan di dieu mah Kakang Semar. Tiis ceuli herang panon eueuh gogoda. Nyupi di dieu. Nyepi ya. Jadi kaum supi ya. Ta eta teh nog kacing calang teh nu kitu teh sieun. Hapunten. Lamun kaula ngelmu di leuweung sosoranganan teh nog kacing calang moal kageroh. Tiasa sote eta nog megar di nu rame atuh. Dina kuatna oge puasa ai di leuweung mah bari sosoranganan pantes da teh aya tuangeun. Cobian geura puasana di restoran. Sagala aya nya ulah. Aya mah makan padang. Neme aya nilai. Sakitu sih. Allah.
Ampura Semar. Air rasaan teh aing teh pang benerna hirup teh. Gumuja gua Di atas langit ada langit. Apan tadi sangem jisim abdi sapanya ngajug-jug kidul kaler keneh sapanya ngaku bener da salah teteh. Geuning eta geuning. Upami agan kagungan raos bener da salah ngaku bener mah. Ku ngakuna oge aduh. Oh, ka di pikiran deui ai ka. Oh, jiga ini ka ini. Aduh si Wa tuh. Tak kitu jang. Laras Wa. Wah Dina sagarupa pasualan oge kade cing ati-ati taliti cu. Laras. Tincakeun teh beling wungkul jang. Alah, seur paku payu. Dinu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana Akhirat wa. akhirat. Akhirat. Mohon. Rat teh akhir kene. Akhir. Nya cu. Laras. Akhir tina dunya teh akhirat. Laras. Jadi nu disebut maot teh eta teh awal tina kahirupan anu abadi. Anu abadi. Ta ieu ujang. Laras Wa. Dipentingkeunana istiqomah teh jejeg anceg nyerak deleg teu aya deui anu disemahangin Gusti nu kagungan. Duh. Ansikeun dina ati sanubari, ansikeun dina galih nu wening Tuh. anu teu kakeunaan ku Allah gingsir. Nya ujang. Laras Wa. Ka Kang Silaing hayu kitu buru-buru ini tuh. Naon akang akan deang gitu. Ketiga itu. Kanyal seng. Dunungan dewe maha kan Juragan Arjuna Ya. lir macan tenangan lumampah. Kalengitan mau urang teh ieu teh euy. Kalengitan Gatot Kaca. pahlawan Heupan Gatot Kaca mah di Jawa Barat mah gegerem. Garam. Beda deui jeung di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kumaha Kang? Ai di Jawa Tengah mah yoy. Yoi. Lain ieu. Ai di urang mah Gatot Kaca Bima teh Goh. Gaur simaan gitu Kang. Geram. nanakeun urang teh seueuh siwi siliwa Wangi. pajaja Pajajaran. Tuh. nu matak ayeuna dewek meuni bagja teh Pak Aher sumping ka dieu. Supi Gubernur Sabalemur, Gubernur Guyur Sabalemur, Air. Pak Aher Ahmad Heriawan. Akhir ka kampung deui. Urang tagih ku urang. Nya urang lagi naon Kang? tagih kumaha ari akang Hah? tagih kumaha Bisi aya pangwangunan anu can angeus sok tararagih ku sararea. walah beres Wow. Boh infrastruktur, laras boh tina pendidikan, kesehatan, boh jalan nah prestasi naon wae eta Pak Aher sapanjang jadi gubernur. Gedong dhuwur kali samung pagulingan ya sepi Papatetan samya murag Samyan murag paling bing lan
jeruk manis sakilatan sakatigas kumangsa banglus lampahipun ye panengahing Pandawa Arjuna lumampah ngajugjug nagara Dwarawati maksad nepangan Prabu Batara Kresna bade naroskeun di mana ayana Gatotkaca serius di marga sopana marga jalan sopana alas pringganding ansala aya hiji makhluk anu kakalayangan di awang-awang bosen ngampah cumantara ieu makhluk teh nyirorot ke tengah leuweung bari gugun tayangan tina dahan ka dahan lulun satan tina tangkal ka tangkal malung ieu makhluk teh mangrupakeun monyet daya sanes teh Hanoman Perbancana Suta anu nuju nguriling ka tepis wiring anyaclang milarian tawananana anu ngencar nyaeta Sukma Akmana Dasamuka ratusan tahun ngajaga ieu cupu anu dilepatna Sukma Akmana Dasamuka anu kiwari ngencar duka ka mana ayana Paricukra sekroh kayanan nai Hanoman Perbancana Suta luncatan tina dahan ka dahan tina tangkal ka tangkal Hanoman Perbancana Suta kepapak dening waledan Adria
saban robah mangsa laras ganti wanci hilang bulan kurunyung tahun laras sok minang kabandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu angin kadar tinu kawasan boga kasorang jeung karada saperti anu kalandapan ku kaula kiwari na kumaha kula ratusan tahun aing ngajaga hiji cupu doh anu eusina teh supu teh sukma akmana sidasamuka yo rahwana laras 3 bulan geus eueuh ngencar Gusti nu agung maha kula beuki yakin kana kaagungan pangeran laras yen sakabeh makhluk anu aya di alam dunya ieu pasti kakeunaan ku apes teu langgeng ya kula saapik-apikna kaula mohon saketat-ketatna kaula ngajaga eta cupu Gusti nu agung Dewa sukma akbada samuka ngencar kena cupu wah nabi kabur deng dugi kecolongan gitu kula bahaya lamun eta sukma akbada samuka ngancik ka hiji pamimpin anu eta pamimpin teh leumpeuh yuni oge ngabogaan pangaruh anu gede di hiji nagara hancur nagara lamun dipimpin kudu model sidasamuka wah tahu kula cilaka kula baheula kumaha dina mangsa sidasamuka masih kena jumeneng masih kena hirup jadi raja biadab jadi raja telenges mukmak pribadina tanpa melirikan amanat penderitaan rakyat awak kula hancur negara lamun dipimpin kudu model sidasamuka rahwana sanajan angin lumpat ka langit ping pitu diberik sapoe lir bentar kienge barangan oman perbancana sutan nuju ngaheuleng ngaraga meneng ngelohok mangkad aya nu kakalayangan di awang-awang daya sanes ieu teh Raden Gatot Kaca anu nuju ngilik-ngilik kesan ngancik nyawang-nyawang kesan nyayang Gatot Kaca linglung kapidangdung kawas jalma anu teh linglang lingling kayaanana cek paribasana nuturkeun inung sukuna kitu kayaanana malayan dikegana wiyati barang ningali kahanap aya kaanehan nyata ieu Hanoman Perbanca Suta waspadan merah katon waspada merah katon pada pemaranganan waspada merah katon pada pemarangan somuruk demegaweru panyapang dimega
Saat sana kaula nyebutkeun ngaran kaula dupila rasalira teh putra Nabi mah panginten salira uninga dina zaman Ramayana aya hiji tokoh monyet bodas nyata ngaranna teh ieu teh Eyang Anoman waduh yang pusing Eyang, aduh kasih pincu Eyang, katut kasa Eyang, Gusti Eyang, aduh Eyang, idola Eyang teruh aduh Eyang, kasih panaking incu Eyang Yang, isin pula yang, isin Kun baik, cenah terumah saboga Eyang monyet, Eyang isin yang huru yang, aduh Eyang idola Eyang teh idola di kamar kaula walah aya foto Eyang sanes sarukan kaula mah foto waduh nuju naon Eyang teh dia nyete Eyang teh keur linglung Eyang teh nuju linglung ari hidup sami kaula ge nuju linglung yang papangih teh jeung jelema nu linglung ning ari anjeun linglung kunaon? Ari kaula mah linglung teu puguh panginitan ya. Teu tujuan. Kaula teh teu puguh tujuan. Uliling ka mana-mana asa kadinya deui kaula teh. Oh janten anjeun teh linglung. Ingi. Linglung guna. Ari Eyang mah keur ngudag buronan. Eyang keur ngudag buronan. Leres buronan naon uninga meureunana dina zaman Ramayana aya hiji raja anu biadab Rahwana geuning eta uninga Rahwana teh ku Eyang teh disimpen dina cupu ieu cupuna eta obagna teh ratusan taun Eyang teh ngajaga ieu cupu anu eusina sukma akmana dasamuka ngan kasep da Eyang teh makhluk Eyang teh kakeunaan ku talobeh kakeunaan ku taledor sabot Eyang keur kiih ditinggalkeun nah geus muka ieu cupu teh kabur arwah dasamuka teh arwah dasamuka teh kabur hebat lain hebat belegu aya nabi kabur nya keke da ceuk beja Rahwana teh gagah nama gagah ngan biadab murka tapi naha geuning tiasa mati kangaranan makhluk atuh kakeunaan ku apes cenah Rahwana teh kagungan aji pancasona sareng rawar rontek 1000 paeh sapoe 1000 hirup sapoe nya nanging da kitu kangaran makhluk mah kumaha tiasa mati kitu dasamuka teh kumaha maksana cing carioskeun da kaula mah teu apa kaituna macana karek sapotong oh jadi palai uninga kumaha paehna dasamuka ingi oh kieu salasna mah urang caritakeun ku Eyang dina mangsa laras si dasamuka kari sorangan dulurna ancur barayana beak pamilina leungit si dasamuka tinggal sorangan majeng ka medan Danalaga lajeng urang nyuksuk galur nu kapungkur nya saya mah nyuksuk galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula
betana maju. Si Sugriwa, aing teh yang gelut jeung si Laksmana. Aing hayang maju jeung maneh Rama. Sinta keur kakanungan 7 bulan ku aing kurajar. Ya, maju bangsat. Anoman si Rama. Bewarakeun ka sadaya satria Kiskenda. Ibalan. Ulah aya nu maju hiji ogekeun ku kaula sabab ieu urusan kaula jeung si Rahwana. Sawios ku kaula we silama. Dina poe ieu balitungan antara kaula jeung si Rahwana. Oh sae mangga. Para satria Kiskena. Sadayana mundur. Hidup si Rama hidup. Si Rama majeng ka medan Danalaga. Iye iki. Aya raja lempangna pelya-pelye. Raja kieu patut hayang diagul-agul ku sararea. Bah! Hah? Rahwana aing. Kaula rek mukakeun lawang hampura keur anjeun dina poe ayeuna. Maksud anjeun geura pasrahkeun eta Dewi Sinta ka kaula. Lamun anjeun geus mikeun Dewi Sinta bari jeung anjeun rek babalik pikir kaula bakal ngahampura sagarupa kasalahan anjeun Rahwana. Bangsat sia, ha? Nganggap enteng ka aing. Aing raja gagah, aing raja sakti. Teu sudi abrik-abrikan, teu suka aprak-aprakan, mumul apluk-aplukan, aing kudu sumolono ka sia bangsat. Ha? Anjeun lamun bener-bener anjeun ayeuna rek tuluk taluk ka aing, ha? Grebikeun Sinta ka aing sabab Sinta kiwari keur kakandungan 7 bulan bangsa. Kaula yakin Sinta istri anu sajati, Sinta istri anu suci. Moal bisa anjeun ngagadabah Sinta. Sakali deui Rahwana dibikeun syukur Dewi Sinta. Ugi anjeun menta dihampura ka kaula, ku kaula bakal mere lawang hampurakeun anjeun. Teu sudi bangsat. Ha? Teu suka aing kudu sumolono ka sia. Aing raja gagah, aing raja sakti. Tong boros sia dewa loba nu tabe ka aing. Kari-kari ayeuna anjeun pitetama jeung aing. Ulah samad ka aya anjeun Rama. Lamun bener-bener anjeun laki langit langan jagat. Geus eueuh di kasempetan keur anjeun. Urang nyekes sabuk bilang tantu. Aduh 3 ampar 3. Maju. Modar salama majuan.
sia. Modar sia. Sirahwana laras kula nista maja utama laras jika napoi angin panustrungan rahwana balitungan dina waktu ayeuna dipanah syaku aing baksa anak kaula nu bakan nyarita salajeng teuna anjeun waluh sinama anoman Tesalirat tena naon lagak jawang-awang. Ayah hibar tena naon. Tekutukir. Henteu. Ya, sae tekutukir. Pilih kitu kutukir. Eta mah. Sae mangga. Pada di kumaha. Dipanah ku kaula. Pada ditemak. Ditemak. Sae mangga. Mangga. Rasakeun sia. Biadab. Monar sia rahwana. rasakeun saperwes. Ang pati barapati hutang wirang barawira anjin bakal katempo ku salarea kabiadaban jeung kasarakahan anjin rahwana hancur sia datanganan minus stiker sayang dumampar ieu panah si Rama lempeng pisan kana ti corona ieu rahwana ieu dasamuka aples mugi ka sadaya satria kiskena sorak hambal-hambalan kaayaan gunung Sela inget nawiskeun rahwana ngamasing pati temekaning perlaya cing galarawak para monyet ningali rahwana ngamasing pati temekaning perlaya oh ya ayo hidup Sri Rama Sapira anu hayang kasinta dengan syukur sakitu kadigjayaan anjeun rahwana mana lalaki langit telangan jagat teh hanyao aya kaanehan anu luar biasa anu tadina euyah-euyahan para satria kiskena kiwari lir gaang katincak simpe margi rahwana anu parantosnya bebengkang jadi bugan tumiba lemah kawatek aji pancasona sareng rawaronte ye rahwana tiasa hirup deui nangtung sadayana rewas oge Rama ge rewas ningali kajadian ngejat tiep pakalangan ya nu kieu patut rek modalan aing tong bono nu kieu bom ka aingkeun Rama dilebok ku aing bangsat
mental nu leuwih sekali. Anu sebut rawaron teh. Leres kula. Andalanana ulan teh. Anu dijadikeun andalanana teh ieu. Laras. Batara Rama emut kana Purwa Daksina. Purwa wiwitan Daksina wakasanana. Emutnya eta kana senjata. Gegama Gwawijaya. Ieu leres. Gwawijaya kaluar anjeun. Rahwana ieu Gwawijaya nu bakal nyarita salah jeung henteu anjeun. Leres. Lamun anjeun bener-bener ngabogan salah ieu Gwawijaya bakal akaran dina awak maneh. Nyaliara dina awak aneh. Dasamuka awas. Rama benas dikersayang tumampara. Ieu panah Gwawijaya lampang pisanan kana jajantungna Rahwana. Amles. Ngan anehna ieu Rahwana henteu mati. Ngan kocak dengek. Margi ieu Gwawijaya akaran dina awakna nyaliara. Rangsep kocak dengek ieu Rahwana. Naon ieu teh nganon akaran Batara Rama ngaluarkeun daib gegama. Nyaeta Kiai Dango. Ieu Kiai Dango teh nyaeta hiji panah anu tiasa ngabeberik bari ngajebredan. Oge ngaluarkeun sora-sora anu matak pikakeungeun kanggo ieu Dasamuka. Di antarana anu parantos nyantunkeun wargi-wargina Dasamuka nyaeta Kumbakarna, Sarpakinaka, Prahasta, Indrajit. Kasoraan ku ieu panah. Naon sia ngajenok panah teh ha? Kakang Rahwana. Saha? Ieu adik Kang Kumbakarna. Tobat aya juring. Ayo Kang geus waktosna. Urang mulang. Lo urang mulang ieu Mang Prahasta lo. Kang Jengrama ieu putra Indrajit. Ayo Kang Jengrama. Kakang Prabu. Ieu kaula Sarpakinaka. Alah. Rahwana dibeberik ku ieu panah kaidang. Kasagara ditelemen, ka gunung disusul. Kayaan Rahwana dibeberik ku ieu panah kocak dengek kayanana. Dituturkeun ku Hanoman Perbancana Sutra sapengkeuna. Goblok
panah edan karma aing nahankan nyeri awaknya liara panah tanpa dibobori aing dijubrenan ku panah kabeneran aya susukan aing rek ancuka susukan aing rek nyumput kabeneran aya gua gunung ya aing nyumput di rubuni rahwana iya apruk-aprukan kana susukan sedengkeun di dua susukan ieu teh di sisina aya dua gunung laras katalah gunung Sonara jeung Sonari numutkeun panyariosan ieu gunung Sonara Sonari teh penjelmaan tina dua mastakana putra Rahwana anu kakasihna Karnada sareng Karnadi margi cariosna kapungkur kumaha dina mangsa Dewi Sinta dipaksa ku Rahwana supaya janten garwana Dewi Sinta nyungkeun tanyakan nyata pala di mas kawinan ku dua mastaka Rama sareng Laksmana nanging kumargi mastaka Rama sareng Laksmana teu tiasa atuh ye Rahwana ku biadab-biadabna neuteuk dua putra na anu kemar namina Karnada Karnadi mastakana ditegtek disihir janten pamenteuk Rama sareng pamenteuk Laksmana nanging kumargi Dewi Sinta istri anu waspada permana tinggal ditolak sapajodogan atuh ieu dua mastaka dibalangkeun tumiba dening ieu wewengkon lami kalamian ngawujud hiji dua gunung katalah gunung Sonara jeung Sonarge belah mana si Rahwana ieu ledak-ledak nama ka dieu ieu hilarian kanyakulan tapak nama ayat takulan eta geuning beneran di susukan teh di sisina aya dua gunung ieu laras lamun teu salah gunung Sonara Sonari ieu aing rek ngagedean awak lawan Tekaji Triwikrama digenset sakuai Hanoman perbancana surta ngageungeun salirana ieu dua gunung diseretkeun dugi ka Rahwana kagencet ngocak deungit ayeuna Butarajin tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh piki paseunana geung eueuh pi batureunana ieu kamana kulanya mulang kamana kulanya balik mana kidul mana kulon mana wetan mana kaler Pangeran balikeun deui kula ka dunya lebar harta kakayaan anu brudi nyuruh brodi panto ngalayah di tengah imah kunci leuit loba duit anu ditinggalkeun ku kaula lebar kadudukan kaula anu jadi raja ditinggalkeun Sinta birahi megatkeun pati duriat megatkeun nyawa ieu Sinta pangeran balikeun deui kula ka dunya keung pangeran gening kieu karasana ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa
bakal matak bahaya arwah marakayangan tugas Wisnu kaula ya tapi ngajaga ngasupkeun ya arwah Dasamuka kana cupu ngajaga supaya tengencar asup sia Hanoman asup hampun Hanoman asup pancen Wisnu ku kaula ditampi dijaga sampai sakaula pinanjak suci kemar kekayung samya merapi ngademing siang ademing siang hanget kalaning wengi cerita nama ratusan tahun yang ngajaga cupu tapi eta cupu arwah teh kiwari ngencar nyata arwah Dasamuka aya kulan 200 di pilarian kamana-mana kita aya kasih aya teu aya teu moal pangi moal pangi nah mah kejeng moal pangi mana-mana ge anjeun milarian eta arwah Dasamuka teh moal pangi maksudna hareupeun geus teu kapangi ku anjeun naon teh naon maksudna mata peda anjeun Anoman robih kitu tah naon ke jujur ngaran ka kaula dinasti Kersayang Domampara sing horeng si mana horeng rajana amoeng ya Gatot Kaca teh parantos kasupiran nyata ku Sukma Akmana Dasamuka ayeuna sia dipaehan ku aing kekenaon teh enyo aing saha sabenerna enyo bangsat sia kadia sia bangsat kadia sia kurang ajar sia jauhnya kulan kalapa biji cucungap sia keluar tina warung ka icu aing bangsat sia rek kamana dipaehan sia ku aing aing teh jago baheula Gatot Kaca jago ba ayeuna sanajan anjeun aya dina incu aing aing mah munur sasiku mau ngejat satunya beas maju sia keluar sia rek lupat ka mandi paehan ku aing sia ku aing urang ajar sasanajan aing geus kolot ke ye rahwana dengekeun ku maneh aing mah munur sasiku mau ngejat satunya beas rek sabaraha poe geluceung aing mah munur aing sabaraha poe teh sok sabaraha poe mah sakedeung sabaraha minggu jeung aing minggu masa kedeng sabaraha bulan yang aing 5 bulan yang aing geus sia saeutik 5 bulan masa tahun jeung aing mah wani
beuki gede. 2 tahun aing 3 tahun 4 tahun 5 tahun sawenu 10 tahun aing wani sabad aing 2 abad 3 abad 4 abad 5 abad rek dibikeun 5,5 tahun moal itulah jadi wartawan itu teh hah 6 abad aing wani lamun diparengkeun satutup dunya aing wani kamari sabaraha satutup dunya hege atuh beakeun aing blog aing rek ngomong naon kurang ajar Gatot Kaca hutang pati balapati hutang urang dibelewelak dipasakakan diksa kula belajar diksa pangucap sakulah pawan berajalah pemparan jawab perlo kanak penang tunggalan penang asim letih tegalana madsuh basat ayo maju sedan kotor siapa kotor coba yuk
Gusti yo udah dikasihan ku aing yo udah dikasihan ku aing teh lebih ke hariwang teh kenyataan hancur dunia hancur wah waduh aing kudu bebeja ka Kresna ieu kudu bebeja ka Kresna Gusti Batara tewas Beuki yakin aing kana awak anu diancikan ku kaula. Si Anoman sakitu jauh kadenge ku aing rek init ka si Kresna. Ari si Kresna teh kaancikan Wisnu. Ari Wisnu baheula ngancikna di si Rama. Ayeuna di si Kresna balitungan aing jeung Wisnu. Beres aing maehan si Kresna jeung si Anoman, aing rek mancal ka sawarga. Otipati Jagatnata Raja Triloka digenti ku Aisyah. Anoman ganu reuwas gante tadi gegan teu nanya ka maneh pot kaula teh oh pilih kitu pilih paya diperjelas ku abdi nya cicing aya dunungan keur ngomong tong pipilueun cicing jang keur dina si teh jang cicing jang kunaon tewas hancur dunya kiamat Gusti Kresna kunaon eyang Anoman Arjuna bahaya Gusti Kresna ge kaula teh hapunten parantos taledor Gusti Kresna geus taledor di mana naon sukma akmada samuka ngencar tina cupu naon Anoman sukma akmada samuka ngencar tina cupu alah naon ari sia gandeng atuh jeung ukak-ukuk leuh lemungan nauk beunang teu sia dan sukma akmada samuka ngencar geus diteangan parantos kapangi parantos nya syukur kapangi mah di mana Gusti sukma akmada samuka teh ngancik ka hiji jelema anu sakitu jagona saktina luar biasa ngancik ka hiji jelema leres saha Tuang Putra saha Raden Gatotkaca aduh ayana tanyir juragan Gatotkaca deuleu kasurupan ku rahwana Kresna mung tiasa ngahulang ngaragameneng margi dina emutanana
ngahijina antawis Sukma Akbar Dasamuka sareng Gatot Kaca mualaya jalma anu tiasa ngungkulan ieu kajadian. Atuh Anoman taledor anjeun Anoman bahaya hancur dunia Anoman. Waduh kaula teh patelak sareng Gatot Kaca. Patelak Nya saha nu meunang 5 menit kaula teu kiat. wah Anyir kabayang juragan Gatot Kaca geus kahiji jeung anu jeung Rahwana wah cilaka euy. tiwas Gusti Kresna kena kumaha kaula lir bendra Dah inggih barang nuju ngariung di satengahing marga Raden Gatot Kaca ningali teh katebihan sumar-sumar kemanekan prapta kacia-cia. Kerasa Saha? loh asa kaget ye kaula Kerasa Gusti Allah ka dieu geuning Gatot Kaca mundur dewa ulah kaget ya aing Kerasa Kasep Gatot Kaca linggih. awas asa kaget Kerasa Gatot Kaca cing aing teu wawuh anjeun cik rai sakedap rai. Kasep Gatot Kaca anak gua eling cu eling ya dina poe ieu anjeun pakaputus riwayat ku aing Kerasa Kasep Gatot Kaca anak gua sing eling cu waras teu makaning jati-jati teu manganing waras waluya kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Wijaya Malar damang Kerasa geura aku poe ieu anjeun pakaputus riwayat eling anjeun Kerasa ratusan tahun aing dijaga ku sia ku Anoman dititah ku sia ayeuna waktuna paletungan Pinasti Kersa yang tumampara. Raden Arjuna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan teu sadar loncat Gatot Kaca diseret ku Raden Arjuna kurang ajar Nyai Arjuna Kakang Semar iya nun kaula yakin kana kasaktian Kakang Semar mangga ieu pasoalan kaula teh sangem Kakang Semar kaula persanten ka Kakang Semar bakat tiasa ngarengsekeun ieu kajadian nanging upami Kakang Semar teh tiasa ngarengsekeun ieu kajadian luntur ka percantenan Kresna ka Kakang Semar mangga Kakang Semar Semar Badranaya malum Sakti Mandraguna ngawata kaji Gantra sewu init pari cicing lumampahan tengah lengkah nganak-nganak aya di payunan Gunung Sonara sareng Sonari Deni rahing kang ngawata kaji Kang Lenewi Deni rahing kang ngawata kaji Kang Geus nepi wa di Gunung Sonara jeung Sonari deuleu. Ieu nu bakal jadi antina ieu. Kalayan nyange kakawasaan pangeran Kukersa sareng Irodatna nu kagungan. Ieu dua gunung
supaya bisa ini trek diciptakan jadi dua buta kuah dulu ya. Syariatna kuah hakikatna mah kudu kagungane dulu. Kulit waru angan daru sinengul. Ieu dua gunung sonara sareng sonari ngadak-ngadak jadi ingeung kayanana. Lami-lami ngajarung kunung duanana hariru. Jadi dua denawa nyaeta sonara-sonari itu kayana muju yati nuju denira salin pusat muju yati nuju denira salin pusat Saha anu wani-wani ngahudangkeun aing? Kuring. Tadi Kang tingali itu di hareup aya pinguin. Mun sagede kitu eta pinguin. Naon? Lain pinguin, kuring mah jelema. Ieu teh jelema. Heeh. Ke saha nu ngahudangkeun? Kuring. Nah wani-wani ngahudangkeun naon maksudna? Ieu, tong loba carita anjeun teh sonara-sonarinya. Nyaun deui. Baheula mah karena di ti tupisan Upin Ipinnya. Eueuh ti dituna Upin Ipin. Karena itu nyaun. Wayahna bantuan deui. Bantuan naon? Ya, kuring ngaran Semar. Wayahna Bapak anjeun Rahwana ayeuna maceuh deui. Maceuh deui. Bapak Rahwana maceuh deui. Nya. Apantos maot awakna ge di dieu ngahiji. Heuh, eta mah awakna ta ayeuna teh arwahna teh ngahiji jeung hiji jago ngaranna Gatot Kaca. Wayahna eueuh nu bakal bisa ngarengsekeun di kajadian iwati anjeun duaan. Ieu teh leres lain bohong. Sok cing percaya ka kuring. Gitu aki sok tuturkeun. Sae mangga. Kang, cik kira-kira na ieu teh aki-aki teh bener atau henteu? Wajigana eta lain aki-aki samania tah. Jigana aki-aki 72 setengah manea teh. Pasti atuh. Teh sabongbrong katingali tinggalna beungeutna oge. Nya jiga panda. Urusanana naon sabongbrong jeung panda sia. Nya urang tuturkeun Kang. Hayo. Raden Gatot Kaca oge karing sedanten ulah dia palatan tama siluman selemin. Beto tama sareng Arjuna Anoman sareng Sapala. Buru-buru awak ke galade ai lempang nepi ka heula keneh dewek geus kolot teh lucu. Ai. Ieu aki-aki awak leutik penek buseka eta lempang ngicipitna luar biasa. Aki-aki nenahaun kieu nya aki 2 tak teh. Heeh. Jigana bahan bakalna desal yo. Heeh. Tingali ayeuna teh Gatot Kaca teh keur amek-amekan.
murang maring sabab walad bala walad dia bala tamtabutana teh paburantak. Oh jadi anu amak-amakan teh eta teh Gatot Kaca. Aki-aki ngurus tunyung. Naon sih teh? Batur ieu, batur ieu teh kadon cicing. Make ieu atuh. Cik bantuan atuh batur teh. Bantuan atuh ieu. Cigana ieu Gatot Kaca teh ieu. Cek si Abah oge cenah Gatot Kaca teh cenah amak-amakan. Tapi nah Gatot Kaca teh bau tai. Cigana ieu odoh modal Gatot Kaca teh ieu. Iya Gatot Kaca teh lain naon lain nu ieu naon Bapak teh nyo atuh ka tukang sia teh segala beres pisan ulah sia Bapak ini tinggal aya buta Pak ini Pak cicing jang tong sieun tong sieun jang saya itu Pak anak dewek jang dan anak dewek pucak Bapak heeh selingkuh Bapak mah Anak tinu ngora jijananya. punya istri simpanan Yodeka itu pegawaian teh di mana-mana boga anak punya simpanan ya Bapak anak di mana mau kana anak Bapak we anak angkat anak kawin teh kumaha teuing siadan kabina-bina teh tuh tingali Gatot Kaca tingali tuh nu itu tuh tingali tuh Gatot Kaca nu itu nu ngange badong heeh menang meuli di mana badongna di Cirebon teh ta eta Gatot Kaca teh sok halis ki halis rek kana haus ka dieu. Teu sanes zamanna deui Pak. Sanes alamna deui geura muleh Bapak muleh. Geura muleh. Papareheun mah atuh Bapak teh nuju meneng Bapak punten ieu Bapak. Bapak teh kalakuan teh dipikageuleuh ku batur atuh ayeuna Bapak teh cingelin. Ali siapa tong pipileun? Wayahna Pak, ulah pipileun. wayahna ai siap. What siap. Baik yakeun. Anjir. What was hai. Siap. Anjir eta tanaga. Paingan nu ngelekeun Kang. Siapa pahit sama manis Kang. Akang paeh ku adi dilengkan hirup deui Kang ieu. Salah. Di adieun Kang. Hebat. Anjir. Ilmu nahaun kitu deuleu. Lanceukna paeh dilengkahan ku adina hirup deui. Nepi ka kitu eta ilmu. Teu sangka. Walah. Aing boga ajian kitu resep nya euy. Nah, dek naon? Aing boga hutang gitu aing hutang ka jelema eta lengkahan punah. Wah, beresin aing euy. Adina pipilueun sia teh nyaho lajeng sia pae. Moal Pak eta Pak wayahna geramalis. Woi.
siap. Udang di. Walah. Hebat. Kan ieu mah aki trek nyapekeun urang ieu mah ieu. Ki. Aki. Tadi aki. Naon ieu teh kumaha? Geuningan hese tak Gatotkaca turun heula teh. Ibu bade nita balanja teh ka kieu. Kedah kumaha eta teu tiasa eleh. Ai kapungkur maot tadi kumaha? Tuang rama teh. Nya digencet tah, ayeuna ge digencet deui. Digencet deui kumaha? Nu hiji newak, nu hiji dengarkeun maneh. Sarua jeung digencet eta teh. Oh gitu? Nya beres. Kade. Hae mangga sok. Nah gitu di. Adi newak Gatotkaca akang tilu hurek notokeun maneh. Gitulah. Ka mana? Ka laut. Nya ka adi atuh. Ae. Oh kitu sok. Lamun geus beunang Gatotkaca geroan akang. Siap. Ayo maju Bapak kurang ajar sirek balik bot. Mual tiasa Bapak pina stiker sayang rumampara. Ieu Raden Gatotkaca nu parantos hiji sareng rahwana barang nonyok ditewak ku ieu Sonari. Teu tiasa lesot teh dicalak sampai uet. Boro-boro Kang. Pina stiker sayang domampara. Ieu Sonari lulumpatan ngadupakeun salirana ka rayina nu parantos ka Raden Gatotkaca. Ku tarik-tarikna ieu diadu nimulkeun gulduk runtuyan gledek rentetan lir mesa gandrung. Gatotkaca ku kuat-kuatna mecel gawang-gawang atuh ieu arwahna ngahiji deui sareng Sonara jeung Sonari. Ogaya kajadian anu luar biasa barang diadu barang robah wujud dari gunung Sonara sareng Sonari. Kumaha kaula ieu ayang balik teh kadunya kaula di dieu usasa. Ampun wes ya Anoman kencarkeun kula Anoman asup. Duh ampun Anoman asup. Bapak Gusti bunang deui nuhun. Ieu hikmahna kaulah kudu hati-hati leuwih hati-hati. Ieu gunung Sonara-Sonari dipindahkeun deui ka ieu. Yang sing horeng tak kitu deuleu euy. Mata kudu apik dina sagala rupa agama nitah apik nitah disiplin teh kitu. Juragan Gatotkaca teh ditaros na bade kulem teh bismillah acan. Teu pamit acan. Ya kitu panginten kosong jiwana kaasupan we nu mata kade tinyawitan ayeuna sagala rupa pagawean urang telah dikawitan ku ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Yang sakitu teh pangsa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawanten alit sakali di mudah-mudahan ieu acara gubernur Sabalemur teh janten hiji
kagiatan anu matak manfaat kanggo urang sadayana sakitu tiakang hapunten tina sigala ieu dalam padulang pungkasku kemang tina tik sinebaran sari tutup lawang sigotakan